Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kalau mun urang geus dibere ilmu marifat bakal aneh. Maka aneh-aneh orang sholat ya, orang sholat misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholat kalau dibere aya suara urang ka mana, urang ka mana, mungkin diajak ke Mekah, mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum. Tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam itu terus beta itu urang tahiyat tapi ieu eta lalakon panjang kan tah set Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh. Jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah. Mun make waktu ti dieu ka Mekah, ti Mekah terus umroh, tawaf sa'i terus ka Madinah, zarah ka makam Rasul sabaraha poeun. Tapi datang ke fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Eres urang kaharti tembal kaharti. Moal kaharti di alam nu eta. Zahirna urang salat, atahiyat teh biasa. Mun anu ngamakmum biasa bae. Eta lah nu sok disebut dimensi ke-6. Dimensi ke-7. Indra ke-6, indra ke-7, indra ke-7. Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat. Nyada mah geus teh hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sakola SD SMP SMA kuliah tuh wajib diberi mukjizat, bisa mengetahui tentang ilmu zahir, ilmu batin, bisa pindah perasaan dengan sendirinya. Rasul berbeda-beda kisah para rasul tujuan hiji nauhidkeun ka Allah. Paling pohara ialah ulul azmi. Berat amat. Kemudian nomor kedua Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi doang, dakwah terus nyana sekemampuannya diberi ilmu kos Rasul, cuman nyana henteu dititah tabligh secara keseluruhan. Tanda penana para aulia Allah tibaheula setiap Rasul, setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah. Urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin, para aulia-aulia Allah
terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama, tumbang satu tumbuh 1000. Masya Allah, ulama-ulama di zaman kami, ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah, ayo gok teh ulama Golkar, wah lain. Terus urang ngadengi meruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara. Jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, Sri Siti Maruf Kulhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bistami, wah meruncul. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali ber teragag cara si eta masih beragam, teragag deh betot baik kena ragam. Maning digejeburkeun bae tah mangis. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Ya sebagai terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi kurang beringkat dulu ngadege kawalianana ngana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ya tuan hasil dagang yang seberapa menang sekian, hari anu ayat doa anu jore mana duitna, aduh ceknya nak kacampur tuan hampura sebab barita dirut jadi anu jore ge kaasup. Oh cek mana pi berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku jore jadi aku bagus enggak sama jadi seme bakalna oh ya Allah itu menghadapi kewalian anak lain malah gak ada. Masya Allah itu salah sahiji kewalian Imam Syafi'i ditembongkan ke Allah ketika nyana di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal. Cik Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek enak ya cik Imam Syafi'i kula dek asup ke tanah Mekah tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia isin kula asup ke tanah haram di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ke tanah haram. Coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan beres nyokot pakai halal mah maling babaturan ieu lah cek jana fauli maridau dah ieu tanah haram kewalian Imam Syafi'i ieu salah sahijina lo bokeun kewalian Imam Malik ketika Imam Malik tenar di Madinah kemudian datanglah gubernur saya tetap raja berarti
Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid loba, maka Imam Malik dek dijieunkeun imah, dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae. Cek Imam Malik, kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula. Kajen teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah. Hampura ya ke RT. Iya cerita ilmu kawaliana, nah emang kumaha gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Imam Hambali mah namun manohonan dek sare nurutan Kangjeng Nabi. Cik Imam Hambali diundang tetangga, kula moal wakasare lamun di imah kula aya kene dahareun roti, dahareun kene kopi dan lain sebagainya. Kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan. Nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul. Itu Haji Pendi ya kitu ngan kenya nama minta duit. Bayaran teh mah lain ngabagikeun dagang. Oh iya ditakeun Ibu Hilafah Rasidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang. Ilmu mah gampang. Tah eta tanu hese tah. Tah eta tanu hese tah. Ih, masyaallah. Ku hari matun lain kiai ge di kiai-kiai ja gampang. Haji aya sertifikat kiai. Dua hari. Eta tanu wis kitu na. Terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh non gitu heran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia ente. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nyana menikmati ente. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatana kurang kumaha sugihna Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi. Itu lain lalagaan dunia mah dunia wae. Urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya di beres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati beres ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baca. Aduh Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim meminta bisa hibar ke Mekah ke Banten mengguna anti dunia. Syekh Nawawi meminta masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi meminta kurang di Zarahan mengguna anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkeun tangkal gede di Sumatera jang masjidnya anak. Masjidnya anak teh terus hayang make kayu kayu di dia jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat teh geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah kusasna awi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gudang besar aja usaha. Aja ku Zawi dibawa ke dia ke Banten kayak gimana? Ke Banten ngerenovasi Masjid Banten, renovasi Masjid Banten. Aja tadi dibawa ke dinya gue mah, wah kabeh nu bisa, wah cagara wadi bisa, bawa kapal parahu mudayakeun ku gede-gedena kayu. Coba Sanawawi di papasan, terus di papasan, baralik kabeh jelema nya nama penting ka dinya. Ya omongan doang kayu ridon teu maneh dik dijadikeun Masjid Banten masjid wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk deh eta ngomong kayu siap ayo guys ya lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan ngadenge kitu na resep tak ka wali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 penting nah ngagibeg urang ngagibeg urang Masya Allah bisa datang ke Mekah ke Merak ditongton pun ku kabehan iyalah bahwa kayu can dibijakeun kumaha macarana geus bararingung be bawa yang Masjid Banten keneh nu bisa keneh nu bisa geus datang ke Merak gede-gedena kayu
wah Sahasnawi seri nggak satu taringgalkan cek Sahasnawi kulantaran ditongton ku kabehan Sahasnawi teu datang datang kadinya masih kena nonton datang kadinya masih mengintip nyahueun nya bawa ngintip ke neangan sepi na geus minggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip menonton kakak ku Sahasnawi diomongan deui Banten ya, oke Masya Allah bisa ngomong Inggris nyala oke ya Allah Haji Pendi mah tuh lamun ditonton itu bara lamun nonton terjadinya nama bah lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu di kadek getihan hampura jadi jagoan naon teh situ ini orang cerita ilmu kewalian Masya Allah orang mah milihna nu kitu na teh kitu kabeh biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali atuh wayah jeung pamajikan atuh biasa ya nage ciuman masih pajar wali teh di masjid atuh pamajikanna we Kak iya barang nganggur Kak atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah ge turunan ada tuh putus wali biasa bae nya gawe biasa atuh pamajikan ge teh nyahoan nya wali teu jauhan pamajikan mah pajar salaki biasa bae ada wali eta teh jauhan pamajikan biasa bang ngarekan nya salaki biasa ngarekan teh duit marah biasa itu biasa mah jalan-jalan kayak menjauhan wali maldekeun lantaran teu jauhan itu biasa ngagoda nya biasa teu jauhan wali nyaho atuh moal urang ge lamun nyaho si anu wali wow atuh urang depak bae di dinya depak mandak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyahoan bahwa nyana wali sebab mustajabud da'wat doana nu puluh kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih itu hayang sugih ngalantri mantak embung wali embung kanyahoan jadi wali wow Haji Pendi make kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin saya ahli batin Masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin wali terus kurang ada kemari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kalau belah ditudah Syekh gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali-wali ngan aya anu nampak aya nanti kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta ka Tuan Syekh Abdul Qadir ge anu teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah dengan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Qadir jadi wali urang nu nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan timimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka ugal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu itu wali kur nuju daset neangan bibit wali berarti kaharupna deuk perang tare asal loba muncul para wali Allah deuk perang tare tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijadikan masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah ge Amerika marah datangkan di bom Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki ieu teh akibatan di nagarana loba jasa masuk Islam karena bingung kuari
di satu sisi diboma negara, di sisi lain di negara asup Islam. Di Amerika lo bantu asup Islam, di Bitung mah asup Kristen. Balik. Ya tuh di hidayah tuh masalah sabodo tahu urusan Gusti. Yang penting urang sing hade. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wasu'il khotimah. Eta. Terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah. Aing mah kajenteun ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kayang sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah. Eta konsep wali sabodo. Ujung wali mengke dipakai karsap, mengke dipakai ke Bandung, mengke dipakai karsap gitu bae salilana wali mah. Ngan nyana nama seuri bae sebab nafsu-nafsu manusia supaya kajang wae. Aya nu tadina akrab jasa aja wali mah abah, mengke urun ngabenduan, bila perlu ngeluh. Ngeluh. Ieu ka dieu ge loba teu di Habib rozak-rozakeun. Aja nu error Habib rozak mari. Kena teluh. Aduh, Masya Allah kari gitu baik sepanjang. Nah iya mah orang kuari kerja ditakin ilmu kewalian sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna. Tapi lamun urang terus ngabeberes zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleuh hayang kanu gelis bae. Tuh ngana pas bae. Ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung, ngambeun hayang kanu seungit bae. Pakaian yang nu bagus bae geus urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian, aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir. Salilana ngaganggu ka batin lamun batin aku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean ambean kitu keneh anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae. Ayo aya nu mikiran hayang ganti motor, aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya mah ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah aduh. Nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir kurangan sekadar maca wujud gidamba kamu terus selesai mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikan ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat. Lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh. Kumaha kaanehana? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat. Ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana? Urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu terus assalamualaikum tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam itu terus beta itu urang tahiyat tapi ieu eta lalakon panjang kan dah Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ka fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae
tapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu a'lam. Eta nu sok disebut dimensi ke-6, dimensi ke-7, indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8, terserah Allah numerena nih sabaraha indra. Ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel ka nyana bisa milu kumaha tuh. Lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh haji bebeja cekal ya kah berangkat nyanam berangkat ke Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib. Ayo kan bisa milu tah, bisa milu tah nu lain wali ge tah. Ayo milu sek cekelan sia ulah lepas cekelan set kula ge bisa tah mau ilmu haji pendek milu tengah laut turun. koleang oke lah sodok. Aduh cak jana tega nah emang sedang lah bukan awas dihakan lauk cucut beres. Ini nasibnya jore baik. Nah iya di alat eta batak hese nyaritakeun ada ilmu kamaribatan mah ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian buku mah lagi mentak teu meunang wawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah cenah nuturkeun bae kajian buku mah maksa sia heeh tak nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh tak manggis seuneu guruna bakal dijan ayo ka dieu sia mana wawalianan maksakeun tutung. Atuh teh cak aing ge sia ulah wawalianan tutung sia tah. Sebab beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan hese nyaritakeun anak. Nah eta bisa kos kitu diurus rohna. Urang makan kuari can diurus roh. Roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula. Allah maha kodim nyiptakeun roh. Anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun mah urang. Geus disebutna kodim ge kodim baheula, lain kodim cara Allah, ciptaan Allah. Ngan engke kan balik deui ka ditu. Apan eta roh mah suci, nyawanangan ka Allah doang. Hati-hati cak Allah nya. Saya aing sa Allah. Engke siap turun ke handap sing ade balik kudu suci dinya mangga ulah resep ka dunia nya moal ulah ka jabatannya moal ulah resep ka karungnya moal. Geus janji baheula turun naik kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep apansa resep poswan resep malah mah ku resep-resepna menta malah menta teh dibere maling. Terus bae jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang. Ya Allah atau keboba air. Roh tadi urus begitu. Nah ilmu batin teh urusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sembarangan kumaha wa zalika la yasulu ila bitarkir sumat mual hasil teh urang asup sulup ka alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkir rusumat yakni menyuluan kana syariat di syariat heula ku urang teh rapihan terus minimal kurang pakai fatul muin kemudian toriko nunjulayaan karena toriko iya kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal kurang teh kitab Minhajul Abidin kadahanan hikmah ihya kadahanan sok gerak eta bae heula diakurkeun dulu. Nah wasuruhu cara ngahasilkeun biqabili masyaqat an-nafsaniyah kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi Imam Bahauddin Naqsabandi muga guruna Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam ngaku aki-aki dibere
ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sirr latifatul khatir latifatul akhfal latifatul nafas latifatul qalb latifatul qalbi eta teh nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makru al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kibru al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom mah hiji ta ulah cuan-cawan ke batur hese deuk nyawan bae itu gelis-gelis banget kan pendek teh mau jadi wali budak Masya Allah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal gesetik kunaon tah hideung mau jadi wali sih mau jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus Masya Allah kuhara jasa eta keur kabatur mimitiuna ka urang ulah eca wadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jangeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mau jadi wali sia moal kajen buku mah ge misalnya Haji Penny ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ngan abdi teh ieu aduh ku batur mah teu pajar jelema ieu jadi lamun ka gorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon Masya Allah kemudian latifatun nafsi latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsul amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu aya takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teh beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyawat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu piceunan setik mata lamun teu guru mal bisa guru dek naon di piceunan ye naon di piceunan ye naon di piceunan ye sabaraha bulan sabaraha tahun urang bisa na terus urang diarahan dan ku ari nek piceunan ria maksud aya carana maka ieu doana ya tak geus urang piceunan ria geus bisa hampang hirsu wari hirsu ada di piceunan nah hirsu teh makmak maka kededemes hayang bae kana dunya piceunan gorang melalui dalil-dalil ti Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae ja Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut hulu datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus tah berbagai latih nah iyalah ditarkir sunat alati hubatun adusya mukhalafatun syariat tarekat moal bisa hasil ngahasilkeun kudu narima ka masyarakat nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun ka masyarakatan hudang biasa cek biasa nonton bola batur ti peuting teh teu zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur ti berang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mah lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu banget tuh Pak batur dahar orang teh batur nginum orang teh tuh masyaqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceurik ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal eureun urang ngajar nafsu teh apa iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah eta lah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah posna ieu
pegawaiana ieu carana kieu posna ieu pegawaiana ieu carana kieu posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali. Moal aya anu jadi wali hesna di spring bed bae. Masuk restoran keluar restoran mah jadi wali, masuk hotel keluar hotel. Aing mah jasubi ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tambah paling ngawalian atau diwalian tambah. Tuh tadi tahan nafsuna. Tak engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararat urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat palah masalah masalah emang eta emang geus teu hayang aju kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di syariat di syariat cek ka harti mah ka harti pancen teu hayang pan anakan lain kitu masalahna. Saya ceritakeun heula cek aing ge. Jadi itu kelas internasional kelas universitas atau diceritakan ke kelas TK malah mah di bawah TK teh naon karena PAUD iya bangsa hulu PAUD gak abah ban ngerti iba asalnya bae seperti eta lah sebab urang tahiyat bae dibawa ke alam kitu ku Allah tak urang bisa nyaritakeun ka diri sorangan heran kok aing bisa kos kitu sih hanya Allah. Lamun Syekh Az-Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah Syekh Asdawi lagi nang Allah henteu nang nyana begitu ditanya ku Habib Usman kok bisa kieu nang Allah lain nang kula atuh kumaha nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh isa ima zilun zalilun sakadar aub-aub anulah gauban urang jadi anggap mah dunia mah itu orang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhul Mahfuz hararampang ngomong mah eta atuh kita tahajud Baitullah tahajud geus nyaho ieu ge pagawean wali jeung 2 bae urang ieu wali mah jeung zaki harar udang heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah bisa tuh kumati cah urang ulah supaya huay bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing dari duniatan ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna huay bae mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asnawi bisa saya daek ka ditu ka Banten ka kayu kamu nak dijadikeun masjid sia masjid wali ayo tuh tepak oke deh nah gitulah ya iyalah biqabulil basyatat bil absaniyah wa ruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia khususna umumna para rekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum al-maghfurlah nudina kesempatan ieu alhamdulillah almarhum al-maghfurlah ngundang urang tina undangan almarhum tergerak hati urang ku bersihna meureun almarhum al-maghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan-gangguanana ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu karinduan ieu lah anu hese dijabarkeun hese dicaritakeun lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum al-maghfurlah tanda meureun sakumaha tadi kebersihan hatena para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis kelenteng gereja-gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskeun ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal teu beres Ki Jamal lumayan lah malnya yang sambeli Fortuner-Pontonereun eta si gara-garana mah jeung Ki Fudoli hancur jai atuh mana warasatul anbiya
Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh. Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai, horenganan perang. Barang Ki Jamal balik ti Caringin, Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim ganti mobilnya sering biasa. Jadi berjuang. Kos gitu ya. Oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala ka istana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya naon kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun. Tuh. Masya Allah Karim. Sakadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula Ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah baucunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokoknya mah tamat mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cecekna. Atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah Ayah Banjar teh istimewa.
kemudian kabelah dia ka Mama Bakri sangat istimewa komo kagentur ka keresek Mama keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Syujai hadiahna ka Mama keresek urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama keresek Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi boga ukudul juman Mama keresek boga syamsiah tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan nu ieu ngaurukan syamsiah nu ieu ngaji ukudul juman duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan mau ojol Fortuner lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok ngelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa eueuh be galak gelep tapi lamun ngobrol teu kaharti tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang ya mun ngaji teu kaharti teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya iya masa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon kitu ngaranna ukudul juman dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta Buya salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kasaleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk eta etalah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo gitulah guru-guru urang kadielah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung
pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakan perjuangan para ulama, hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama, sementara orang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iirah ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara. Sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya, ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu parugu mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon, sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang, DPR mana nu endek ngabela, bupati mana nu endek ngabela, gubernur mana nu endek ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ka pamarentah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nyana mah nyana sakikituna. Geus satumbereun mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nyana mangke jeung Haji Pendi ka Kenca. Urang mah kakatuhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama, lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Suganteng perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin ku sakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran
jang sakadar gambaran oh gitu horenganan mantap kaju Mama Bakri cicing Ayah Banjar cicing Mama Syatibi cicing Abuya lain teu paham haju cicing di dia almarhum almaghfur lah haju cicing Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan tapi haju kabelah dia na cicing haju ki Nurjaya ge cicing na mah tama odop saudara lain teu jaho janda seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi gula hayang nyaho duet gitu tah kumaha coba reaksina nyada di jalan ge geus ngomong bae si Badus Salam bejaan duetkeun cek kula teh lain diduetkeun adukeun habak suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh urang ngadengekeun Kiai Badus Salam Kiai Rajib jeung nu sejenna abet teh betah coba ngadengeun si eta coba ya 5 menit bae asana peureup daratan bah aya nu ngeunaheun ngajina aya nu ngeunaheun cicingna nah hiji mah ngeunaheun cicing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah Masya Allah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang Nabi eueuh nun teu perang kobe perang kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah di mana diajak perang ge jauh daek nyaho teu jeung di mana daek ge atuh pencana ge kan teu bisa atuh Ki Janapi ban geus kolot aya Ki Jundan nyaho bisa nyaho teu ya. Nah ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji jadi begitu balik lain magahan ngaji hikmat itu Ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu kamat setengah tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul boh di Indonesia mah boro-boro perang merangan agama merangan jahe gitu terus bae santri ge geus pokona puleuntang palantingnya geus nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah Masya Allah lu paling istimewa suarana suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan kafal maul jari anjiryani ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun Masya Allah wa taskuduhu buburiyah angin keur ngagelebuk eureun Masya Allah eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan wa tuzillu at-tairu manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud wa tatuful wuhus fi mihrabi eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik simet ucing munding segala sapi geus ngeriung ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud nikmat luar biasa indah
maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka surga. Ya urang lah kecuali ieu hiji. Cantang tuh. Jadi urang teh dihibur jeung Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara. Masya Allah nikmat. Pokokna lamun dikadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud lapar jadi seubeuh, leuleus jadi gagah. Mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi seubeuh lapar. Dibalik urang kuat leuleus. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu mah Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkan tempat teh jang hewan-hewan, disiapkan tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk gadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran manusia tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising hiber jauh. Kitu kene satu-satu hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam, ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae. Percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh ya loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Ku hari keur kompetisi di Mekah tina suara, makharijul huruf, lagam dan lain sebagainya. Tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih ku ari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih gana digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus. Jadi nilainya kudu 90,100. Nah ieu nilainya 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100, menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat nabi ku Gusti, diangkat rasul ku Gusti. Kunaon ieu jadi kieu? Bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud, masyaallah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun ku ari mah kenceng. Teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh. Satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun. Ajib. Heran Kangjeng Nabi Daud. Saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah, tahazzun wa tahassur. Ya Allah ya Rabb,
aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu dengerekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jadi bejerek maca Zabur mah baca bae kula balik heula percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah lagi indit atuh pan parah aja sapanta mah biasana mah kan mustame doang nu indit ieu nu boga imah lagi indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah nah aya naon nu terjadi akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nying ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zahirna Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlai pun pakaian sorga lain milik maneh mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke hadap sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak horeganan suara teh suara bae makrod mah makrod bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah bae ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad boro-boro kakarak kiai dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya Ustad Haji Jamal Ustad Bajingan Fudoli tambahnya nama dua jeung bajingan itu kakarak Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam langsung Kangjeng Nabi Daud ceurik ka Gusti Allah cek Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun aing mah teu kudu diinget-inget geus sia inget bae komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud ieu teh si horeng meureunanan jang urang sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut Tasikmalaya Bandung Cirebon Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema
istifadah karena ilmu tehayangan ngadengekeun iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani tapi pan masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziyahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ke dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian kuari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ke Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian menang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu nggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun karena kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelumpangan ka mana ge masalah sebab hatena geus terubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu na ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah oh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartina urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kita urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding di batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkan syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi
anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh. Nah ieu perjuanganna nu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah. Nah lamun diperbandingkeun perjuangan-perjuangan jeung kejahatan-kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah. Lamun baheula dijajah melalui senjata, kuari dijajah urang melalui politik. Urang kuari geus teu bisa kukubaha lantaran politik urang dijajah ku kafir, ekonomi urang dijajah, budaya urang dijajah. Geus nyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang budaya. Urang makan jalan di tempat, sementara birokrasi terus kumanehana diopenan, ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, nyana makin menjadi-jadi penjajahanana. Urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangannya na menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya lah sakitu geus urang mah urang bae sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah tur anjeunna ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah jadi cerdas otak urang cerdas dina ilmu cerdas dina ibadah kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru orang di dia khususnya orang doakan mudah-mudahan diberi tawakal jeung kasabaran tur kekuatan sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang deuk masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua mudah-mudahan orang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar di pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna bisa ngembangkan ilmu-ilmu syariat ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge kaki Nurjaya atuh kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah geus jadi alok kula kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah Ki Wahab sagala si Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu rasa baralengkah deui ngeunah makan tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kuari sakali deui urang ulah aya suuzon ulah aya pesimis urang silih rojong silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.